Sriman, Sriwacana, Palangka Raja. Sampurasun, Waluya Dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel midangkeun pedaran Dongeng Sunda. Dongeng enteng pedaran Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana. Aya batu pancalikan raja di Pakuan Pajajaran, katelah Nasriman Sriwacana Palangka Raja. Saku Raja Pajajaran bakal sah jadi raja lamun diwastu atawa dilantik dina batu pangcalikan. Sangkan taya regenerasi raja-raja Pajajaran, Sriman Sriwacana Palangka Raja dijabel ku pasukan Banten, diboyong ka Surasowan. Dina kaayaan negara nu geus kacau, para sinatria Pajajaran dihot-hat hayang ngarebut deui batu Palangka. Sugri pamirsa, wilujeng ngadangukeun pedaran dongeng Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana, dina judul Sriman Sriwacana Palangka Raja. Sriman Sriwacana Palangka Raja. Tong hilap subscribe, like, komen, jeung bagikeun di medsos kasugri sadayana. Waluya Dongeng Sunda. Ngan sanajan jiga anu satuju kana pamadegan sinini, ari sorot panonna mah neuteub kajauhna bangun anu hayang mapageun deui mangsa nu lawas. Mangsa naon eta? Ku si Jajaka mah moal kakobet, moal kahartikeun. Atuh bab tiluanana ting harulang deui. Tiluanana ngadon anteng nyaksian manuk anu reuteum dina dahan kai, bari recet di sarada. Urang masa kapeung teh sok eleh ku manuknya, ceuk si Jajaka sanggeus lila ting harulang. Nah, make nyarita kitu deuleu, ceuk si Aki. Nya, manuk mah hirup teh jiga anu hayang silih elehkeun. Nu hiji disada tarik, nu sejenna hayang kadenge leuwih tarik deui. Atuh sakur manuk anu reuteum dina dahan ka teh, mane disarada apa tarik-tarik. Bangun anu hayang katanggar ku sasama anak ge. Ceuk si Jajaka bari panonna mah angger neuteub kana dahan kai. Nah naon bedana jeung urang? Ceuk si Aki nempas ngarasa panasaran ku eta babandingan. Nya ari urang mah mun digebes ku nu saurang teh, nu saurang deui ngulapes teh subanget. Jika nu ngelehan atawa memang we eleh we gitu. Ceuk si Jajaka. Si Aki ngahulang sakedapan geus kitu panonna ngareret ka si Jajaka bari murileng.
Bos sia nyindiran ka aing ha. Pokna. Ih, dari tahun teh sok rumah sa anak imah. Walon si Jajaka bari rek cengkat deui. Sabab si Aki jiga rek ngepuk. Bener Sujang. Urang teh ulah sok nurutan manuk salawasna jiga hayang katangar. Jiga nu hayang disebut jago we kitu. Ceuk si Nini nyelengkeung. Tuh, cek Nini oge omong si Jajaka. Hirup mah kudu silih eledan deuleu. Ceuk si Nini deui. Kajian ngelehan bari kapas oge nya Nini nya. Omong si Jajaka. Si Aki geus turing hak deui bae. Geus jendiran deui ka aing sia teh ha. Pokna cengkat. Ih, pada tahun teh. Omong si Jajaka. Tapi si Nini nempas. Da nya kitu. Si Aki mah tarabang belas hate. Rajin ngelehan teh sok bari kapaksa teh. Si Nini nunjuk irung si Aki bari sorana semu bedas. Dituding secara togmol sarupa kitu atuh si Aki teh tulus cengkatna. Kituna teh bari malik tutunjuk. Dek kumaha bisa bang belas hate deuleu. Sabab ieu hate teh meni nyong kelit jika mau lilit. Ieu hate teh meni ngagenduk sagede peureub kieu ieu. Teu genah jeung asa raca deuleu ieu teh. Heueuh, teu genah jeung meni asa raca ieu teh. Ceuk si Aki maraketkeun peureupna tarik pisan. Mireng si Aki nafsu si Nini oge jadi cengkat. Ari geus. Dek kumaha hayo? Hayo dek kumaha? Dek kumaha ayeuna? Lamun Aki henteu bisa ngelehan kana kaayaan. Nah kira-kira na bisa dulungan negara kitu? Ceuk si Nini jadi sewot. Dua anana jadi cacarita pabedas-bedas ka Sugri. Dua anana jadi silih salahkeun tapi naon anu dipake adu renyom, naon anu jadi bahan bukur catur si Jajaka mah weleh henteu ngarti jeung henteu paham. Ari ieu Nini jeung aki-aki teh keur marebutkeun naon atuh? Pokna mantap ngagebahkeun kasadaran si Nini jeung si Aki. Malah sanggeus digeunggeureurkeun kitu ku si Jajaka mah pamutunganana dua anana bae baralem. Mireungeus si Nini jeung si Aki ngadadak baralem atuh si Jajaka beuki panasaran bae. Antukna manehna tumanya sakali deui naon cenah anu cikeneh dipake bahan patelak teh. Ngan bae boh si Nini, boh si Aki saurang oge eueuh nu wani betus. Tapi sabot keur kitu ti jauhna samar-samar aya anu ngagedig leumpang muru ka eta tempat. Lempang nangungkung banding ku gancang lempangna. Mantong geruh. Itu anu datang deuleu. Ceuk si Nini bari ngantelkeun dampaleungeun kana tarang. Kituna teh bari lunga-lengo hayang eces saha anu datang. Si Jajaka oge ngarasa heran. Nah tara-tara ti sasari make aya nu datang ka eta tempat. Sakanyahona geus lawas pisan kadinya aya jalma anu ngulampreng teh. Si jalma teh di daguan sina anjog ka pakarangan malah sanggeus deukeut mah eta jalma teh uluk salam. Sampurasun on. Pokna ngagorowok tarik. Rampes, mangga calikulan, tembal si Aki bari giwat cengkat. Sarea oge cengkat dah hayang mapag tatamu. Sok linggih ka dieu. Tapi nya saha teh ieu teh?
nya saha kakasih jeung orang mananya asal? Muhun. Saha ieu teh kakasih teh jeung orang mananya asal ieu teh? Ceuk si Nini bari halisna kurang kerung. Ari kisah mah panonna kalah ngagilar ka si Aki. Malah sanggeus si Aki cengkat eta semah teh ngan brak bedeku. Geus kitu cong si nembah hormat. Mungguh matak hookeun keur si Jajaka. Nah cenah jalma anyar pinanggih anu mungguh matak hookeun keur si Jajaka mah. Nah cenah jalma anyar pinanggih anu tangtunganana gagah rongkah jeung bajuna alus teh meuni sakitu ajrihna ka si Aki anu nya begung nya kunyin teh. Ke saha ari anjeun teh kisilah, ceuk si Aki oge halisna kerung-kerung bae mireungeuh talajak semah sarupa kitu teh. Kami kisal anu katelah ki. Walon eta jalma bang-bang kumisna nyeripit ipis di baju kampret hideung teh. Nya saha tuh? Ceuk si Aki deui masih keneh bingung. Nya kami utusan ti hulu jurit Pakuanon. Walon kisal ya negeskeun. Eueuh baruk. Si Aki ka tembong curing hakreuwas. Anona teu petot-petot neuteup ka eta jalma anu angger diuk deku. Kehela aya naon ieu teh? Tartati sasari make aya utusan ti dayeuh sagala rupa. Si Nini milu nalek. Atuh cedok ki Salya teh nyembah hormat, si Nini tepikeun kabangun ngedang heula ka tukang disembah kitu teh. Aya naon? Kisilah aya naon ieu teh? Ceuk si Nini semu gempeur. Sumuhun maksud teh jauh di jugjug anggang di teang teh sanes iwal mangdugikeun pamardi tiki hulu jurit nun ceuk ki Salya. Aya naon ieu teh? Aya naon ieu teh? Ceuk si Aki bangun teu sabar. Sumuhun. Kumaha saurna teh? Kumaha tehnya kumaha tuh? Ceuk si Aki kerung deui bae halisna. Di negeri teh nuju aya banjang pake buh nun. Ceuk ki Salya. Nyaho dayeuh Pakuan teh dirurug musuh len. Ceuk si Aki. Sana cata wungkul nun. Nyaho Kanjeng Prabu teh ngiles nyaho ka mendilen. Ceuk si Aki. Sana cata wungkul kulan. Walon ki Salya deui. Nyaho lah. Batu pangcalikan raja diiwat deungeun nya. Diiwat deungeun maksud teh. Ceuk si Aki deui. Atuh ki Salya unggek-unggekan tanda nganyakeun. Laras pisan nun. Kitu pokna teh. Kitu. Ayeuna deuk kumaha urang? Ceuk si Aki netep seukeut. Tisim abdi mah kulan Dharma di jurungan bae. Ki hulu jurit nyebatkeun perantos waktosna cenah salira teh kersa deuheus ka nagara. Ceuk ki Salya bari geus cedok deui nyembah. Eueuh. Si Aki kolu ukur nyarita kitu bari curug cerek. Geus kitu mah manehna nangkep harigu bangun anu jararawuh paninengan. Ieu nagri teh nuju aya dina bancang pakewuh. Muhun non. Laras pisan teh.
Nagri urang teh nuju aya dina pancang pakewuh. Ceuk Kisalya deui negeskeun pikeun ka sakitu kalina. Nyahong aing ge. Ti jaman Surawisesa keneh deuleu kituna teh. Ceuk si Aki motong kalimah. Namun ayeuna mah langkung-langkung deui kulan. Saupami sakumna ambarah hajat teu singkil saring sing pageuh kancing saring cet pageuh cawat. Pakuan Pajajaran nagri kadeuh urang. Nagri kadeuh urang Sunda teh. Pasti kana burakna. Ceuk Kisalya rumenghap eungap. Jadi maksudna kumaha atuh? Si Aki keukeuh bangun anu teu daek ngarti kana kahayang nu jadi sema. Kanggo saterasna mah geus moal aya deui nagri anu katelahna pakuan Pajajaran nun. Ceuk Kisalya geus mimiti henteu sabar. Si Aki kalah neuteub beuki seukeut. Dayeuh teh Pandita Rajang ku balati Banten Aki. Ceuk Kisalya. Da lain sakali bae ieu teh deuleu. Si Aki kalah nembalan kitu. Nu ayeuna mah langkung-langkung nun. Ceuk Kisalya malikan deui nyarita pikeun ngagambarkeun kumaha parnana dayeuh pakuan. Jadi musuh teh nyaan ngawak-ngawik wewengkon dalem kitanya. Ceuk si Aki tumanya. Sumuhun kitu pisan nun. Jadi bener pejah aya beja karaton Sri Bima Puntanarayana Madura Suradipati diobrol tehnya. Leres pisan nun, leres. Kurang ngajar pisannya. Teu adeuh jeung teu sopan pisannya. Si Aki kekerot huntuna. Sakitu geus loba anu punglak teh. Tah kitu margina jisim abdi tadi cacarios yan lamun diantep negara bakar burak moal aya urut-urutna acan nun. Ceuk Kisalya satengah mapanna si Aki. Ngan ari geus kitu anak gauk teh Kisalya ceurik bari midangdam. Atuh si Aki neuteub seukeut bangun hemeng. Kia lewehnya utusan. Isi mabdi teh nuju jeung jerikan ieu nagri nun. Nah aku naon bet pada naringgalkeun ku warga anu mika cintana. Ceuk Kisalya semudah reda jeung bari nyusutan Cipanon anu ngalembereh kana pipina. Ngadenge kitu si Aki cengkat bari panon molotot. Sia teh nyindiran ka aing ha? Pokna nulak cengkeng. Henteu pisan-pisan kitu lagi. Namun aya nu aneh. Nah aku naon salir teh cul kitu bae kana tanggung jawab ka negara nun. Ceuk Kisalya. Jadi penasaran ku paripolah si Aki anu tetela geuning ngaranna teh Kidita. Aing mah lain geuleuh lain keumeuh deuleu. Ceuk Kidita bari acan nerangkeun naon pangna cul ka negara. Salera teh kajojo minangka anggota pasukan bela mati raja. Sasat kapungkur mah tilas andelan Kanjeng Pangeran Yogas Citra. Tapi naha ayeuna make nyamunikeun numpi dinu Suni kulan. Ceuk Kisalya. Si Jajaka nu teu tatah diukur ngadedengekeun melohok mata simeuteun waktu ngadenge yen si Aki anu teu leuleutik ngurus manehna teh horeng bebenteng nagara anu kungsi dipercaya ku Pangagung. Ari kangaranan urut mah hatina geges henteu jadina naon deuleu. Ceuk Kidita. Namun ayeuna kantun Pangeran Ki Yogas Citra anu pakepuk nyalira
banting tulang ngabela negara. Nah salira teu watos ka anjeunna kulan, ceuk Kisalya. Keun bae antep cenah capeun sorangan da bohongan baretonna mawa karep sorangan, ceuk Kidita bangun hayang mapahek ka Pangagung Pakuan. Namun anu katempuhannya negeri Pakuan Pajajaran nun. Ku seueurna patelak paham di antara anu mika cinta. Anu korban mah nya nagara katut pangeusina nun, ceuk Kisalya. Keun bae da tanggung jawab mah Yoga Citra deuleu. Nah sawios nagara hancur oge kulan, ceuk Kisalya neuteub seukeut. Keun bae antep cenah hancur, ceuk Kidita bangun anu nyungkun. Anak itu anu leres-leres tanggel walar ka nagara mah ukur Gusti Pangeran Yoga Citra nya kulan, ceuk Kisalya akhirna. Meujeeh na manehna mah jalma pangkat ieu geus weureus seubeung narima kasenangan ti nagara, jadi ayeuna meujeeh na bumela pangcaprena ka nagara. Tembal Kidita deui sahinasna. Eueuh manis seueur pisan jalmi laib di urang teh nya kulan. Anu dipelu tanggung jawab ka nagara teh ukur anu jaladi parangkat wungkul. Padahal hamba rakyat teh sarela ieu hirupna di tangtayungan ku nagara. Parehu malubak libuk palawijang ngaleuya. Eta sakabeh alatan panang tayungan nagara. Tapi dina emprona nagara kena musibat. Anu tanggung jawab teh ukur pangagungna wungkul. Kacidah teu adilna kulan. Ceuk Kisalya panjang lebar. Jiga anu hayang mepeuskeun kapanasaran. Sia mah pagahan aing nya. Kidita nyegag. Ih, henteu pisan-pisan kulan. Ceuk Kisalya beuki murungkut silana teh. Geus kitu mah ting harintul sajongjongan. Kajaba si Jajaka uteukna terus muter bari marojengja. Pikiran anakku malayang kabak rupa-rupa panjang kajeng pangira. Kidita anu tetela baheulana lain jalma jore-jore teh. Geuning keur teu hade jeung Pangagung. Nah dumeh aya urusan naon? Manuk angger recet tina dahan kai jiga anu sarua hayang milu nyarita, hayang milu patelak. Atawa buah manuk mah sabenerna hayang ngakurkeun anu keur patelak paham. Menggeus ketika dinyalin urusan anu hayang dicaritakeun ka aing teh, ceuk Kidita mupeuskeun ka simpe. Masih aya keneh kulan. Naon deui mani burbut kitu pamenta teh deuleu. Ceuk Kidita geus kerung deui bae. Ki hujuri teh seja nagih titipan teh anon, tembal Kisalya. Awak Kidita rada ngedang heula ka tukang bangun reuwas. Geus kitu sakareretan mah make ngareret ka si Jajaka nu sila gigireunana. Sinini anu keur emok tukangeun Kidita oge milu ngareret ka si Jajaka. Ari si Jajaka mah angger sila tutug bangun anu teu ngarti kana gilar panon Kidita jeung Sinini. Nah hape naon si Yoga Citra ka aing ceuk Kidita sangabna. Nu janten putuna teh nun panuhun tiasa gawantun ayeuna keneh pisan cenah. Kitu anu janten amanah Kanjeng Pangeran teh, ceuk Kisalya. Tur henteu karasa manehna oge ngareret ka si Jajaka. Si Jajaka ayeuna mimiti terus rasa sabab dina waktu anu singget manehna jiga pada netep ku jalma nu aya di dinya. Aing mah asa teu kapihapeana naon euy, ceuk Kidita babalieuran. Di cim abdi mah teu terangan naon. Namun kitu anu kaamanahan ku Kanjeng Pangeran mah. Cenah kahiji salera teh kedah aub deui ka nagara. Ari anu kaduana sumuhun kitu. Titipan anu kapungkur teh cenah enggal bantun sakantenan ka nagara nun, ceuk Kisalya. Kumaha lamun aing mugena, ceuk Kidita nyenghor.
Pokona tugas di abdi mah kitu. Dua pamadegan Kanjeng Pangeran kedah tiasa kalaksanakeun. Kumaha atanapi naon bae resekona kulan? Ceuk Ki Salya diukna rada ajeg. Ya jika dek nentang kau lah nya. Omong kidita medal sila. Teu pisan-pisan nuhun, teu pisan-pisan. Tembal Ki Salya tapi bari radang ngised diukna. Ngan bae kakara oge ngised kitu kidita geus nyieun gerakan anu kawilang cepetna. Sanajan nya awak kidita teh jiga masih keneh sila tapi ari awakna mah ngablesat ka hareup nyampeurkeun awak Ki Salya. Sabalikna anu cekenah diobrok henteu cicing kitu bae. Manehna oge ngablesat ka hareup bari angger masih keneh sila. Anggangna ukur dua depaan waktu maranehna papahareup teh. Atuh kusabab tepati jauh duanana jero sakedet netra oge geus silih binti. Tapi kitu geuning lamun mah maranehna teh disebut keur bitotama, tapi geuning da teu jiga anu ilaharna. Henteu pakepuk, henteu silih sebret. Ukur sajoro elat duanana geus pindah tempat. Tempat diukna kidita geus kasilih ku Ki Salya, pon kitu sabalikna. Tempat diukna Ki Salya geus dicicingan ku kidita. Dua anana angger sarila padahal tempatna geus silih tuker. Ngan bae waktu si jajakan neuteup ka ditu ka dieu tetela dua anana oge geus bari jilang getih. Boh tina liang irung kidita, boh tina liang irung Ki Salya. Papada bari jil getih lalambaran. Anjeun teh anggota pasukan bela mati Pajajaran he utusan. Ceuk kidita bari nyususan getih anu ngalembereh tina irungna. Ki Salya ungeuk lalaunan. Waktu ungeuk teh getih tina liang irungna nyurulung leuwih loba. Gerakan sia teh geus sakitu tapisna. Ngan angger bae masih keneh kakurang. Masih keneh aya kakurang deuleu. Kuduna mah sia teh ulah kabeunangan ku ulin jurus cing catruyuk teh deuleu. Omong kidita bangun anu nyalahkeun ku naon Ki Salya make kabeunangan. Manehna bangun anu teu sadar padahal manehna oge sarua kabeunangan. Salira oge sami kirang tapis non. Tembal Ki Salya bari nunjuk kana irung kidita anu bari jilang getih. Ari aing mah pantes sabab geus leuweus, geus lawas, henteu aub kana eta pasukan. Ari sedengkeun sia keur memejehna ngagulang gaper pasukan jiga kana cocoan. Sanggeus mun bisa mengparkeun tenggelan aing teh, ceuk kidita. Ki Salya mah ukur ngaharu. Ninina bawa itu pereuhan cai seureuf ubarkeun kana irungna sangkan getihna ulah terus-terusan ngocor geuleuh ka deuleuhna euy, ceuk kidita. Atuh kojengkang si Nini mah asup ka imah. Kaluar deui teh geus mawa cepuk logam meureun eusina teh ubarah heutea. Ih dasar jelema garab leuk kabeh. Nyawa teh dipake ka ulinan bae pasang namanya, ceuk si Nini kutuk gendeng. Bari ngubaran patu Ki Salya kidita mah anggar we ngomongkeun kakurangan anu aya dina diri Ki Salya. Ceuk manehna pasukan bela mati Pajajaran teh tetela henteu ngangsrod. Malah batan ngajaul ngaalusan mah kalahkan nyerorot ngaleutikan.
Sia maneh sakitu letoy na deuleu ceuk kidita kukulutus. Rumaos nun. Mana benteng pakuan tiasa kaobrot ku musuh oge. Eta teh alatan kakiatan pasukan bela mati Pajajaran, henteu jiga kapungkur deui. Ceuk Ki Salya teu owel ngaluarkeun rasa rumasa. Namung oge nyelorotna ajen-inajen pasukan bela mati teh teu leupas tina bengkahna persatuan ti papada urang mun. Dina urusan naon bae oge saupami papada urang teh mung pagirang-girang tampian nya hasilna teh ukur sakieu nun ceuk Ki Salya. Kiditah teu nembalan da manehna mah anggur pak-pikpak ngubaran irung Ki Salya. Urang cekap kendugi kadieu enjing urang teraskeun deui carios dongeng Sriman Sriwacana Palangka Raja Yasana Aan Merdeka Permana. Hatur nuhun anu parantos ngagabung di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos subscribe, like, sareng komen oge ngabagikeun di medsos kasugri sadayana. Antos pedaran dongeng salajengna di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun permios waluya dongeng Sunda.